Iya, we kelakuan mana kayaknya. Ya, sakit orang sakit. Aku umur saya. Yang ngomong gitu. Iya, Pak, sanggup Pak. Mual Ini parah nih. Lila aing mah indit bangga. Sakedeung deui cicing. Ade ini rek dia dicacing. Keur dagohan ayeuna Cicing heula. Cicing heula. Lila di tadi tuh datang-datang. Sakedeung ieu moal tabieu geus di Winu Raja cenah sakedeung di ka dieu pasti. Geus we aing mah pesen furniturna ke tempat nu lain we. Moal ka gait sa furnitur moal Lila aing mah si bos daek. Ulah daguan lah sakedeung ke saya lah ku adi atuh meureun geus janjian. Daguan heula sakedeung cicing ulah sok pundungan kitu kan. Eta mobilna lain. Tuh deuleu kakara diomongkeun geus datang. Oh, heeh. Kurangnya datang. Anjir, bawa mobil datang. Ini tali sok. Ayo. Kali Kak. Tah kieu bos ieu teh nya di warang ka dieu teh tah. Kang Jack teh periogieun furnitur. Bari dipasang di dapurna teh cenah. Tah, ku abi langsung we ka Kang Jack na nyarios tah ambeh. Abi pusing nerangkeun kumaha sok terangkeun ka ditu. Oh, Kang Jack teh peryogi furnitur naon we? Peryogi tongset geuning kangge di dapur tah anu lomari anu di luhur ngana raplok kitu tah. Oh, maksudna Bang Jack kitchen set pengen teh. Tah eta maksud teh bos. Balagu pisan atuh tongset segala tong sampah meureun. Eta teh pangaosna sabaraha eta teh? Chicken set teh eta mun sadapur abi teh dapur teh ukuran teh lega 10 meter kali 5 meter. Dapur abi mah lega atuh udah kaya. Oh, kaya beruk, bos. Yo, Mang Jack mah lamun bakat ku kaya, bos. Lamun arek ka WC teh kena ojek. Ongkosna teh 7.500 sabalik. Iya, Bang Jack nya furnitur HP mah kan hargana bervariasi, tergantung bahan. Dimulai harga 1,5 juta nepi ka 3,5 juta. Tah Bang Jack erek ngambil harga nu sabaraha? Eta teh 1,5 juta jeung 3,5 juta teh per kilo, bos. Per meter Bang Jack, sanes per kilo. Abi mah pan orang kaya, bos. Nyandak anu per meterna 3,5 juta Bang awisna we. Kade omat ya dapur abi mah 10 meter kali 5 meter. Bisa ngitungkeun tah berarti sabaraha meter nya, bos. Tahu Bang Jack, percaya aing orang kaya? Aing paham sih. 5 meter kali 7,5 juta sabaraha? Jadi, kayak gitu bukan duitna. Kira diukurna Bang Jack. Iraha we atuh, bos. Diukurna mah. Da abi mah ngahaya, bos. Boga dapur 10 meter kali 5 meter teh. Bora boga batur. Imah oge numpang abi teh di Mitoha, bos. Pandai aing ini teh lah uruskeun we si bos. Hampura. Aing Mang Jack ngerang-ngerang aing. Wan Nurdin urang di imah teh keur para rusing ku ieu teh. Naon di? Pamajikan urang jadi gede ambek aya Wan Nurdin. Meureun atuh ari gede ambak mah meureun sababna emang kunaon? Heuh nyaho pan tadina teh yo. Duit geus dibere urang teh baju pangmeulikeun, kulkas kamari teh meuli urang teh wah hayang katel pangmeulikeun ku urang teh. Saeutik pirage urang teh. Naon kunaon? Heuh aya awewe liwat ka karang urang. Urang teh ditangkep pirage sakitu dah. Aduh, aing mah udah heuh gitu mah aduh. Muji ke Wadoyo, bermajikan dua bisa panggukeun di mana? Wah, Kudu apal kelemahan awewe teh kumaha hayang kumaha awewe buat teh kurang tapi bisa disaimahkeun teh. Tah kitu arek dong, arek mah. Cicing kayak di bejaan pokoknya mah ayeuna udah sakedeung deui urang rek manggung naik kana panggung. Cicing enak baru budaya kayak di bejaan bisa triknya. Ya, salah. Pak api aku yuk. Oh, ciet Pak. Bising be batur sok guru. Ini bisa disawekeun ke artis. Wadoyo mah juga pemajikan dua di bawah makmum duana. Soal kau awewe Wadoyo. Erek memang beneran. Segala Kalem di Wadoyo. Iya, we kelakuan mana kayaknya. Ya, sakit orang sakit. Aku umur saya. Yang ngomong gitu. Iya, Pak, sanggup Pak. Mual pura, Pak. Anjay.